Campura wecek budak nutujuan ayeuna maca abdi arek blak-blakan nu sabenerna teh ieu Akang Hasan mika dedemika cinta kajenengan ngadanguna langsung berempamenteuna kurang ajar pisan saur minarasa wani nanya aing dibikeun antena amprokeun wejang tongol tadulur sia cek bungsu ya Allah cek ulang aina jawabna minara saala tepira tewale aing hina dulur sia sabab dulur sia sifatna manusia cek bungsu cek kumaha atuh hukumna panceca tenoto kang nasehatna cek cece ulah sok wani ngahina kana dadamelana Allah Ta'ala kulantaran minara pinu ilmu tere cagerate nangadangu kitu langsung cerik sabab ngerasa kadung tos ngahina damelan nu maha agung cek minara saca campura pisan enggas wani ngahina ka sifat insan ayeuna barudak kumane saksian cecerek tobat ka Allah anu Rahman cek si bungsu moncet cenyungkeun ampura Kakang Hasan heula nyungkeun hampurana sabab mun Kang Hasan henteu ngahampura Gusti Allah oge moal ngahampura minara sajadi kapahung doanya mana atuh budak ieu Kang Hasan terang kitu jadi tahan harganya mungkin nyumput bae ti minarasa milarian sasauran Kang Hasan eneng mahampura pisan moal sakali-kali deui Kang Hasan nengahina damel anu kagungan Kang kumaha mun dosa kabawa maot mereneng nandangan siksa nu banget Kang Hasan ampura dunya akhirat neng maalim nyandak dosa nu berat akhirna Hasan ka pendak minarasa gubrak minarasa doa Kang hampura akhirna Hasan lelesnya akarunya sumun gelis ku Akang dihampura ngan omatulasa kali-kali deui mun Akang atur nu
unduh katampi parat napikana hati sanobari bunga pisan minara sabari seri kang munampura ka abdi ayana abdi bade mulang tarima sauna meren akang asan te atos mejana kangungan boja kangge ngaulaana dukang meren akang getos mejana kaungan bojo kan. Aduh, eta geus nyindir kitu minarasa kumaha ka areuna ya. Apakah minarasa menawarkan diri mulang tarima teh ka Kang Hasan Basri? Apakah minarasa ya milarian deui dipang milariankeun istri Kang Hasan Basri? Oke, tunggu aja untuk selanjutnya. Sabab ieu letah geus dadas ya ripuh ya ngaok nage. Atur nuhun sadayana.